Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di sawah dekat sungai. Sungainya Sungai Cimawate. Saya ngevlog bareng Kang Yusuf atau dalam channelnya Coek 33. Ayo Kang Yusuf namanya parantos ngevlog terus kenging Kang Yusuf. Atau Terus kenging video. Oh, mohon. Salam-salamna. Sami nu abg mudah-mudahan Kang Yusuf ariku berjuang manu penting mah urang teh berjuang. Ai hasilna mah anu nangtukeun pangiran Allah Subhanahu wa taala. Nu penting mah urang berjuang ikhtiar, mun hasilna mah da urang teh terang. Tapi ayah pepatah mengatakan nih Kang Yusuf, kerja keras tidak akan membohongi hasil saurna teh. Nah, mudah-mudahan we Kang Yusufnya. Itu sebelah sana kita zoom, ada bapak-bapak yang lagi mupuk padi di bawah. Kita belok lagi ke sini. Wah, itu Kang Yusufnya seur talang kapalih itu tuh menyoleng cai. Iya, irigasinya. Oh, di dia. Oh, di palih dia. Palih tanggohna itu aya solokan irigasi. Palih itu. Saya pancuran dah. Ieu teh paragi wawasuh anu tos di Sarawah, anu tos ngaramet, tos nyacaran galeng, tos mepokan, anu sakandanan ngalongo ka sawah. Paragi wawasuh di dia ya. Sangadenan panginten ari ieu teh muka timel panginten di dia di saung ya. Di saung. Abi mah itu teh nyanak jejer namanya teh. Nyanak jejer anu tina awi teh aning sakandanan bari mancing. Alhamdulillah kenging namanya teh kenging 2. Laukna teh kenging lauk nilem. Sakitu wae anu kapihatur di Pilpados. Kade teu hilap anu teu acan subscribe, punten dipang subscribekeun heula. Kanu tos subscribe ngaturkeun nuhun pisan, kemudian urang sadayana aya dina kasuksesan, aya dina kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.